Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Gusti urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy-nya bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah Dibabarkeun di Mekah wangi Senen taun gajah Rabiul Awal bulana tanggal ka-12na April bulan Masehina tanggal ka-20na Ari bilangan tauna 500 cariosna 70 panambahna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ninggal cahya meningempur di bumi hurung mancur babar taya kokotoran orok tos kenging nyepitan socalir kenging nyipatan serta harum sesengitan medal Nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa setan kabeh pada karuksakan Nabi Yuswa 5 bulan Gestiasa angkat-angkatan Yuswana 8 bulan Geus capetang sasauran Yuswana 10 bulan tiasa amang papanahan ngelehkeun budak dulian tapi taraku magungan parangina Kangjeng Nabi jatnika pinuku puji pinter tur gede kawani sabarnya kasasami Ker 4 tahun Yuswana diberesihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu melahna Jibril kadua rencana Mikail jenenganana ngasikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada Kangjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta teu ngaraos nyeri dicap ku khotamin Nabi harita Nabi ayana di lembur ibu inangna Halimah jenenganana sadiah ngaran lemburna Rama Nabi kacaturkeun
pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun dua sasih kaunggelkeun keur 5 tahun yuswana ditinggal pupus ibuna tuluy dirawat eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin Kangjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tahun yakin eyangna mulih kapatin sabada wafat eyangna Nabi dirawat uwana Abi Thalib kakasihna saderek teges ramana Kangjeng Nabi sering pisan dicandakan negeri Syam sok nyandak barang dagangan didinya teh pajeng pisan Allahumma salli wa sallim wa barik ala